Baraya. Ieu ceritana subuh-subuh tos aya di tempat ngetem mobil. Tuh kan Baraya saur abdi oge ieu subuh-subuh enjing ketang tos seueur jalmi kieu. Tah ieu ayana di pantai Sayang Heulang. Aduh sayang heulang cenah sugan teh sayang si dia. Cung Baraya anu pernah ka dieu. Pokok namanya di dieu indah pisan lamun enjing-enjing. Sip hayu atuh aya nama urang jalan-jalan weh. Tah salaresna ieu teh jam 6:30 tapi cahaya mataharina aduh pokona mah menitus nyorot kitu tah kana wajah teh. Tah Baraya salaresna ieu pantai Sayang Heulang teh nembe pisan direnovasi. Janten masih keneh aya sebagian tempat anu masih acak-acakan. Naon ieu nya? Tos aya ngahuap-huap wae ieu teh. Nyamuhan atuh udah berhubung ieu teh jam 7 biasa urang Sunda mah nya sok sasarap heula pokona mah Baraya. Tah ieu sarapanan ditemani sama si tahu yang aduh pokona mah jangan terlewatkan. Lanjut atuh Baraya. Tos gantos deui kostum yeuh. Nya ku sabab tadi atas sasarap berarti aya nama atuh kan tu naon? Amang meureun nya. Astagfirullah hidup. Pokona mah Masya Allah pisan Baraya. Ieu teh kan salaresna mah da hoyong ngojay kitu tah ka tengah laut. Cuman abi teh sieun terbawa arusnya. Aduh arusnya. Tapi kita ngending ku arus lautnya daripada ku arus si dia mah. Naon sih ari ngobrol. Oke mangpeng nuju di daerah perlautan yeuh. Lanjut wae abdi ayeuna ka Pantai Santolo. Nah, ieu rute jalana abdi nyedak ti pangker heula. Lajeng pokona mah ieu teh kumargi laper kami teh ninggal aya si teteh-teteh tukang dagang sosis jadi entos we atuh meser heula sosis ya. Pokona mah ieu sosis bakar teh langkung mantap daripada sosis si dia. Naon cenah. Lanjut deui ieu teh kalah meser cuanki nya astagfirullah ari patuangan. Tah Baraya ieu teh abdi mah kumargi panasaran bade tataros weh ka si Emang bade nginterview nginterview cenah. Mang kos kami caan di dia mang. Benek para aku sama hati. Boleh. Oh iya teh Pantai Santolo nya mang. Itu Sayang Heulang. Oh anu pertama jualan teh emangnya. Aduh keren. Semangat emangnya. Atau 18 tahun si Emang teh. Kumaha mang ieu jalan-jalan jalan-jalan. Salami jalan di dieu pait jeung peheurna mang. Aduh, pait peur. Alhamdulillah salam. Paras mang. Mang upami kan ieu teh kantos ieu nya mang kantos tsunami. Mang ninggal teh kejadianana eta teh. Oh, belum pernah. Oh acan. Oh. Ari Mang asli orang dieu. Mang? Asli orang dieu. Oh hebat. Nuhun Mangnya didoakan sing panjang yuswa, sarejeki. Amin. Hayu Baraya kumargi atas beres ieu teh nya ti tadi seueur tataros wae jeung Baraya tos ngupingkeun suanten teh Miladias anu super duper gerebeg. Tah supados rada estetika kitunya tuangna atuh hayu urang di sisi gawir naon sih pantai. Tos wareg jadi ieu teh kalah pipidioan deui Baraya kumargi di Pantai Santolo mah super duper panas pisan kumargi ieu teh posisi jam 12 siang. Teras Baraya kan ari di Pantai Sayang Heulang mah nya si ombakna teh kalem-kalem gitu. Tah ari di dieu mah menit tarik banget pokona mah. Panginten ieu teh Gusti nyiptakeun Pantai Sayang Heulang jeung Pantai Santolo teh kudu aya bedana atuh Baraya. Masya Allah pokona mah nya saleresna ieu mah ye Baraya saleresna teh Miladias itu sieun pisan kudu namina cai. Pokona mah cai hujan, cai laut, cai danau, cai
cai susukan, cai percayaan, terkecuali cai eut. Sabab abdi mah selalu berimajinasi bahwa di lebet cai eta teh aya oray, aya buaya jeung sajabina. Terakhir pisannya baraya tita tadi seueur wae nyarios tah ieu abdi kalah tutulisan yang ngadamel kenang-kenangan atuh. Baraya sakieu heula atuh nya videona pokona mah dadah.